ya lamun kahampangan cek napiki awas tingali cek napiki ya we praktek nama keneng diukan ku birit keneng ya keneng diukan ku bujur cangegangkeun dikiekeun ya keneng diukan ku birit tah mun dipraktekeun kieu ieu keneng cing kudu praktek tah ieu keneng diukan kita cangegang ieu mah geranjeun angka 8 di jalan beduh aya kadua jukna jujur sing terbuka bager ja lamun salaki luas leos tepukuh beja tanyakeun ku ece bari nyanyi ceuk ece akang ti mana akang teh tos liar ti mana mun ngaleos geuning sok tara bebeja ieu hate kuring bet jadi curiga palang siang akang tos ti imah aya meureun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana gara dua artos baroga hutang seueur jamaah alhamdulillah ditu aya tuh alhamdulillah codah Ciaya Cimas Cimimin Cidewi Cenok Cenur Ciaya aya mana Cenok mana Bismillah walhamdulillah alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilai wa harrama syifah wa wa'ada alai ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim nurutan qura wios Bismillahirrahmanirrahim wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum illa azabi lasyadid. Sadaqallahul maulanal azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minal hadis. Ais pangampi pangajeng-ajeng dipihormat utamina pengatur waktu penata acara nu langkung utami pangersa kesepuhan di wongkon pangersa guru-guru pribados para ajengan para ulama di wongkon para kiai mudah-mudahan doakeun kurang para ajengan para kiai di wongkon sing tami-tami barokah manfaat ilmuna sing paranjang yuswana sing jembar rizkina ya rabbal nu dipihormat ais pangapi pangajeng-ajeng pupuh lembur papayung negara untuk kangge heuyeuk-heuyeuk daya ngolah daerah di wongkon kersana aparatur pemerintahan baik atasan maupun bawahan Pak Kuwu aya Pak Kadus Pak RW
Pak RT alhamdulillah. Oh. Menjuguhan cai iya duh Kang. Alhamdulillah tunuhun Kang. Mangga nuhun Kang. Hatur nuhun Kang, mudah-mudahan sing langkung barokah. Atos mohon cekap. Oh. Ieu nu bodas cai naon? Cai naon? Oh, matak lamun ajengan hayang montok beres sumbangan ijem susu. Karena susu cenah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kalayan kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Urang sadaya tiasa bermuajah hadirama ka manu mulia muga Allah ina raga pangaosan dikaitkeun kana acara tasyakuran pernikahan. Alhamdulillah ieu atos akadna atos panganten tadi di akadan kersana Cep Prian sareng Neng Elsa. Doakan kurang mudah-mudahan rumah tangga sing jantan rumah tangga nu barokah. Amin. Amin. Panganten baru jeung panganten bari ngungku hutang. Heeh. Betul? Asa ulah hutang ka Bang Emok we. Aya? Nu sok nginjem ka Bang Emok di dieu aya? 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 Mana jalmana? Sia. Loba aslina ieu lamun diterangkeun ek amak moal wios tinggal kupingkeun bager kupingkeun ece dalam kitab Nasul Ibad tinggal ieu cek Rasul karang hagibeug hate aya kasieun inna akila riba yu'adzabu hina yamutu ila yaumil qiyamah. Ieu cek Rasul ye inna akila riba jalma tukang ngadahar barang riba tukang nginjem ka Bang Emok heg maot can kaburu tobat maka demi Allah yu'adzabu bakal disiksa ku Allah ira disiksana hina yamutu ila yaumil qiyamah disiksana ti miti maot teureun tepi ka poe kiamat disiksa setan sia. Naudzubillah isuk nginjem deui. Ya kupingkan aja sakedap di urang bakal mayunan bulan Ramadan bulan suci otomatis mayunan bulan suci ucapan kudu suci pakaian kudu suci beteung kudu suci tina barang anu har tak doa Allah tadi doa bulan Rajab Allahumma barik lana fi Rajab ya Allah lungsurkeun kabarokahan abdi sadaya dan kalakuan bulan Rajab amin wa Sya'ban bulan Sya'ban amin wa baligna Ramadan dugikeun yuswa kana sasih Ramadan amin ya rabbal injerempe waduh keprok tuh nunutan ngeunaheun teh aya di ayun eta mah namanya loncing ayeuna nya laguna abi ge rada hilap-hilap keneh saalit neme dua dinten kamari ngadamelna ayeuna we tampilkeun ayeuna bilih kirang mernah hapunten nya bade ngahapunten sateuacan urang ngalangkungan bulan puasa engke ngajalani urang kudu bersih ya pada jalmi mata kamari nisfu Sya'ban punten sakabeh dosa dihampura ku Allah demi Allah kabeh dosa dihampura ku Allah angin hiji jalma nu musyrik kadua qati'ur rahmi jalma nu begatkeun silatur eta kadeu khususna orang kita orang naon kampung naon kampung Ciheras Ciherang Ciderah oh Ciderah kupingkeun khususnya orang Ciderah kupingkeun bager sing akur jeung batur salem saguber utamana di imah sakas sasum sadap sasum sakas engke salem saguber ulah pagirang-girang tampian
pokati ajengan kumakuring. Nah bisi punten bisi aya orang kiderah ngomong kumakuring mun saya maot ulah dianterkeun ka makam cenah ancerg-ancergan ku sorak. Da bongan kumaha kumakuring kumaha anger maot digotong ku saha anger ku tatang lah ajengan nu nyawah kuring nu panen kuring menurkeun cai kuring boga pare lobak libuk teu kelebok bro juru bro patong aya setengah imah si jamrong di kolong si jebra ditepas si jabrik rayap eta domba saha nu kuring dimandian ku saha ku kuring nu ngalaju ku saha nu ngangon saha tuluy domba reuneuh kumaneh ka ajengan sia betul tak aya lagu domba kuring aduh euy musik kantong aslina aslina arapal miara domba teh wah geuning apa sia gitu urang cedera masaloleh amin matak punten bager Ceprian bager leres mudah-mudahan Neng Elsa sing solehah Ceprian sing soleh amin. Jadi kieu kriteria hoyong kabagian teh hiji ayyakuna jaujatu solehan gaduh bojo anu soleh lamun istri gaduh caroge nu sol ajengan nu kumaha nu solehah nu geulis lain teu ngajamin geulis solehah leres syukur geulis rupa geulis hat da loba nu geulis bangor ngeuheung geulis bangor ingus hideung cakeutreuk penek busekel hideung hirup deui betul insyaallah urang cedera masarolehah ya rabbal eta kunci kebahagiaan rumah tangga hiji ayyakuna jaujatu solehan gaduh bojo anu soleh lamun istri gaduh cara nu sol Ece lamun Siti Aisyah kupingkeun Neng Elsa mana Neng Elsa ada enggak di kamar aang masihan abdi masihan doa heula ka Ceprian tabrakeun pandangan Ceprian ieu doa ti akang turutan bager bismillahirrahmanirrahim sing parat kana hate sok sing ikhlas ngadoa ngajerit kal bismillahirrahmanirrahim ping ping cak cak tong didengekeun turutan we ping ping cak cak ping ping toke babah burut momotoran geura pecak peuting engke bisi kaburu doa juri gitu Ece mah nyontok ka Siti Ais kupingkeun Siti Aisyah kupingkeun ce Siti Aisyah pernah dipasihan nafkah ku Rasul pernah dipasihan resiko ku Rasul sabaraha Rp1.000 Siti Aisyah dipasihan nafkah ku Rasul Rp1.000 dengan bangga disuun mumunan bari pok nyarios kieu ya Rasulullah nuhun ya Rasul salira masih keneh nyaah ka abdi masih keneh masihan resiko ku abdi mudah-mudahan rezeki dipasikeun ke abdi sing janten bekal modal paduduan tiasa lebet kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Wadul amin ece beres 1000 mun teu ngamudah kos karbit. Amin ti mana horeng 1000 cenah. Mun teu ngacapruk bari nyanyi kacida piraku resiko keur dapur sapoe. Amin waduk lah. Betul. Hargaan ajenan kacape salak. Jadi majikan mah punten ulah ada uang abang nggak ada uang abang ulah gitu betul hoyong bagja cepeng nu opat dalam kitab Nusolifat tinggal hiji mun hayang bagja urusan dunya uce sing tungkul kahan hing tarik urusan dunya sing tungkul kahan dua urusan akhirat sing tangah kaluh tilu di mana urang boga mahade ulah ketek dicarit balik deui di mana urang boga mahade ulah ketek dicarit
opat di mana orang boga dosa gancang inget buru-buru tobatan balik deui hiji dunya sing tungkul kahan dua akhirat tangah kaluh tilu di mana orang boga amal hade ulah getek dicarit opat di mana orang boga dosa gancang inget buru-buru tobatan ari urang ngopat dibalikeun Pak RT urang mah dunya tangah ka jukur sia dunya tungkul ka dunya tangah ka akhirat tungkul ka boga amal hade getek dicarit boga dosa boro-boro tobat pilaka terus ditam geuning ngaku dunya kaluhur we batur kabeli motor urang nu gering batur kabeli mas rencem urang teu geunah cicing batur kabeli sawah urang teu geunah dahar akhirna kumaha teh capek mikiran batur gering nang tunggalang layung TBC stroke terus mod batur kabeli motor panas batur kabeli kompor batur kaduruk tutung sia mata kulak sok panas betul oh ya magura ya Allah ya Rabbi Gusti batur kabeli Avanza harudak taras batur kabeli kongkorong harudang apa kongkorong ai kongkorong teh bahasa lemesna teh kang kalung kongkorong kang kalung ai korong teh leho garing kapan heuh betul atak dunya sing tungkul kahan kadua urusan akhirat sing tangah kaluh kumaha tangahna batur berjamaah nurutan batur ka pangajian nurutan batur salat nurutan batur sedekah teh tangah kaluhur lain tungkul kahanap betul ieu mah rajaban geura bedul nyumbang teh pangleutikna we aya nu kitu di dieu mana jalmana nu ngariung ya jadi abdi lamun kamari rajaban Kang kamari Kang punut punen di Ciamis supaya punut punen patungan ditarikan ke Pak RT Mang Ibrahim 50.000 Mang Musa 50.000 aya Mang Musa ya mana Mang Harun aya 50.000 Cidewi aya 5.000 Cenur aya 2.000 hanya kalpa agengna sama Mang Ibrahim Mang Musa Mang Harun Ibrahim 50 Musa 50 Harun 50 ai subuh berjamaah tiluan Ibrahim Musa Harun jeung imam opatan ari imam baca surah Al-A'la cek imam teh sabbihisma rabbikal a'lallazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a tuntung ayat inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa Allahu akbar nuruku teh Ibrahim jeung Musa Harun teh dibejakeun dawa ngaran Harun eta ayat Kang eta Harun ngajeceng teh bika rapi salat Kang rapi salat dibenyeng imam balik imam sia Ibrahim dibejakeun Musa dibejakeun aing ge dibejakeun awas imam eta surat baca di isuk mun poho ngaran aing awas ancam ku Harun isukna sieun dibejakeun inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa kalajep ngahuleung ngarga meneng bingung ek dibejakeun sieun batal teu dibejakeun sieun pejet da ku sieun mah refleks wa Harun juga betul jadi urusan akhirat cing tangah kaluh kuma tangan ajengan kieu jang bager ceprian batur kolot urang kolot tah ai nyontoh ka Rasul mah moal mungkin terus da Rasul mah ban punten steril tina dosa ai urang dosa numpuk jamin steril tina dosa iwati baginda Rasulullah sallallahu alaihi urang mah numpuk dosa nyontoh ka Rasul mah wah pimana heunteuing betul ieu nyontona batur tatangga urang kolot batur urang jagjag batur beunghar urang beunghar batur miskin urang miskin ieu nyontona batur kolot urang kolot kunaon batur kolot kitu salat tahajud ai urang salat subuh kalah kaburangan bae nah, betul batur jagjag urang jagjag kunaon batur jagjag berjamaah ka masjid getol
ay urang jagjag ngakan sepen dua sakaduga urang jagjag bat pintun dua jam kaduga urang jagjag macul kaduga nah ngangkatkeun takbir kanya teu kaduga laras laras si eta mah jumaah pang paneurina we aya 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 saha bios terangkeun bios punten akang punten Rasul ngadauh kieu incu setan ti manusia cek Rasul tilu awas setan boga incu ti manusia tilu hiji incu setan panggedena kadua incu setan panengah katilu incu setan pangbungsuna ajengan kumaha incu setan panggedena nyaeta jalma nu ini jumahan paneuri mantok ti heula aya aya ajengan mun ini jumahan pangheulana mah gawena HS wae gampang Kang abi boga resep mun akang ini jumahan sok sare gampang meme ini jumahan HS heula kayak di masjid kari nuluy tuh kadua incu setan panengah ajengan nu kumaha incu setan panengah nyaeta jalma nu sok kiih bari nangtung aya saha jalmana mana jalmana ya pameget homunya awewe ya lamun kahampangan cek napiki awas tingali cek napiki ya we praktek nama keuneng diukan ku birit keuneng ye keuneng diukan ku bujur cangegangkeun dikieukeun ye keuneng keuneng diukan ku birit tah mun dipraktekeun kieu ye keuneng cing kudu praktek ini tah ieu keuneng diukan kita cangegang ieu mah geranjeun angka 8 di jalan beduh aya aya nu kitu aya oh seuri rumasa katilu incu setan pangbungsuna ajangan nu kumaha incu setan nu bungsu nyaeta jalma nu ini ka pangajian sok bari nunut siap ngaji moal nunutan moal cangkel moal pegel moal kesel moal tunuh moal balik hawa ngaji mah kitu hawa ngaji mah cang peg sing tarik hawa ngaji mah cang peg kes se tun lat sarua acan tinggal dalam hikam rubbama atoka wa manaka wa rubbama manaka fa atoka hartosna teu kesedik jalma ku Allah diberi beunghar sagala aya bro jengkol bro bengol diberi awak jager beas nyaeur duit seur tapi kana ibadah mah lali diberi ku Allah rumah bertingkat mobil mengkilap duit berlipat tapi kena sholat mata trongkoh kol kalah morongkol bari nyonyo awas ya tah oh jorang aya kon cenah untung ieu naon ye bot trongkoh kol kalah morongkol bari nyonyo nah dug bedug kala murungkut bari nyonyo simut ada napa tarik tapi celima patorek torojol teh waktu lohor kareke balik di kantor kesang oge masih ngocor pangarsa Pak RT goledag kalahkah jebut molor ka Pak RT tak sieu Pak RT ye kulem gitu ye bahasa Sunda mah rupa-rupa ai Sunda mah tumpa-tumpa nya dahar we dahar mam tuang neda lolodok ke kos ka entog ge lolodok di Sunda Kang di Sunda ieu urang Sunda lain mun bener Sunda refleks ngajawab ulah malaweng mun bener Sunda sok di Sunda nemeh diuk teh gek diuk gitu gek sing kompak gek jung torolong
malaweng kene gek ju torolong terekel jut kuniang goledag regot kecewer borosot bener kena modal aduh kiis ya atak orang Sunda ya bahasa ke cek inung urang nih eta budak keur diajar lelengkah suku jurig punya halu nu lembang lagi naon suku lain halus ya kapan ulah nyengsol ditiung nyengsol buat pantas mual ulah dibenerkeun atuh kalau dibenerkeun ya ai ditiung teh ulah ayeuna wungkul ditiung ka pengajian lain ayeuna wungkul ditiung kapan saj cing tarik kapan saj muncek sunama iraha jeung saha di mana dina sirah manya di mana wae urang kidera ditiungna kelek sing puguh tempat tiung ngalin di mana wae tiung maker sirah di mana lilo di mana wae tiung maker sir anting kercel meuli ali keur leung meuli kasur keur bentak ijem eta keur hees deuleu eta keur hees meuli kasur bedul sakti urang di keur hees meuli kasur abdi nguping dongeng Pak RT nguping dongeng aya ibu-ibu urang Ciderah ibu-ibu urang Ciderah geus beres mani ti Lebak osok ke Lebak pan beres mani pan sok ridu ibu-ibu urang Ciderah mah gerohun dengan katuhu seseuheun dengan kencak pas dek hanyat kajengan mudun dek ibak pas sagrok jeung ajengan tanyakan tadi tiung bedur was pias tinggal di ajengan teu karasa refleks kurewas mecak gero hancak seseuheun leungeunna refleks nyambut anuk pake tiung bujur huat hewat nu kitu aya tiung lain ciri santri lain ciri istri kiai lain ciri pinter ngaji tapi ciri istri berbak istri nutara ditiung isukan bakal digan luhureun seuneu nu hurung kitu benu tinu ag kunaon nyebut agung ka luhur la ilaha eta curug ka luhur setiap ucapkeun Allah curug ka luhur awas ulah nekatkeun Allah di luhur Allah mah teu butuhan tempat dalam kitab Tijan la yahtaju ila mahalin Allah teu butuhan tempat geuning mi'raj ka luhur betul kamari teh Isra berjalan mi'raj naik ka mana kalau ngan Allah lain di luhur geuning cek artis kita serahkan kepada yang di atas naon cak aya dongeng ngajengan aya budak ngora urang Ciderah meureun cenah urang mana keur bobogohan naik motor mio silih tangkep dung pas numpak motor palakuan sawah ger teh hujan bogoh pada bogoh mimiti silih cabak wah Kang kahujanan blus ka saung mimiti silih cabak katirisan berduaan Kang kablablasan kaasupan setan jina keur ngeunah jina torojo si aki ngiuhan pas deket saung rewas si aki eta saung euneukeun aya naon si aki penasaran terekel ngintip ka luhur naik beres dina kumaha lalakina mah kokokan rewas awena mah ceurik minta tanggung jawab di neungeulan ceuk lalakina tenang ayang jangan panik sayang kita serahkan kepada yang di atas si aki keur nyengcle di luhur katipu sia maksudna ka Allah subhanahu la ilaha matak tanamkan paripurna pribadi iman sing kuat baget ceprian awas ye ku ayeuna mah krisis im baheula Kang pernah krismon Pak RT krisis moneter tahun berapa Indonesia ngalaman krismon tahun berapa tahun 98 punten bager kamari Indonesia ngalaman
koro tiba heula aya zaman Umar bin Khattab aya wabah naon wabahna wabah taun betul laras aya wabah taun baheula sehingga ku ganasna wabah taun masyarakat Umar bin Khattab sami social distancing musi ka gunung sarieun ngan teu lila model corona wabah taun mah 31 poe sabulan rapi corona sabaraha tahun 2 hampir katilu kang ku corona makan imbas ekonomi ceprian imbas leureun transportasi lumpuh abi kamari ku corona job beak job kang betul ayeuna abi alhamdulillah teu lirenkeun abi amplop ayeuna geus menang 3,5 karung alhamdulillah ngan teu butuh amplop nu penting mah ikhlas kehead ngerakun isina ternyata ceprian dengan ujian ti Allah ekonomi lumpuh corona ujian keur neng el termasuk panganten bari keur ece ujian ekonomi lumpuh di saat roda pedati berputar di bawah gambaran usaha salaki keur menjes di bawah usaha salaki keur bangkrut awas ujian ti Allah susah sabar senang sabar boga duit sabar teu boga duit sabar jadi pejabat sabar rakyat sabar guru sabar murid sabar kolot sabar salaki sabar pamajikan sing koncina sing gede kasabar ngan sabar bari ulah sabar wongkol ikhtiar hanteu laras punten ayo ting pisah kunaon teu sabar lamun sabar mah awet laras abi rumah tangga geus 18 tahun kunaon awet sabar koncina betul Cici Paramida kawin jeung Suhaibi pengusaha besar kawin di Arab pisah di Bogor 2 tahun kuateunana kunaon tah pisah teu sabar ada peribahasa gajah mati meninggalkan gading boro-boro gajah si Gisel ninggalkeun si Gading Martin matak pertahankan bager kan rumah tangga awas gampang kupingkeun bager rumah tangga sing gede kasabaran ieu teh mahal kikian punten demi Allah ieu lain duit saeutik ieu teh ieu kikian protein duitna badag ieu panggung rejeng sabaraha teuing ieu sound system bedul sound system bagus kieu sabaraha teuing ieu doakeun kurang tukang sound sing asup surga mangul sound ka surga berat ke head amin cenah betul atak kita naon ngandung protein du ning aya lagu alam duit jalma begang akibat kurang imah reyot akibat eueuh nu maot oge pasti butuheun doa nu maot mah butuh naon doa sing duit wae bakal dalam kitab Nasolibat tinggal coba ngaji sing aya heureuy ulah heureuy teu puguh ngaji eueuh awas tinggal al mautu ya tibagatatan wal qabru sundukul amal isbir ila akhwani hala mautail labil ajal sundakeun geuning maot ngado sing tarik datangna teu mere ngagaredeg taya tempo borosok di tu geuning taya beurang peting taya raja kuring di mana ajal gesumping temenang tempo anak king raja-raja mati orang pintar orang kaya orang miskin presiden gubernur bupati Pak RW astagfirullahaladzim Pak RW si panyanyi suamin toh si ieu mati cenah ya ajengan pupus ajengan mah pupus ajengan mati cenah ye tinggal ieu innalillahi wa inna ilaihi urang asal ti Allah bakal balik ka Gusti urang asal tina taneuh bakal balik ka
ka imah jurig menjakana tanu kos belut ngaliang gitu. bakal maut hoyong salamet hoyong bagja hoyong meunang kabungah maut hoyong bagja maut penta kalau dua permintaan kepada Allah. Hiji hayang menta sing tarik isti, dua menta maut husnul eta bager. Non istiqomah hiji menta istiqomah, non istiqomah tetep panceg moal ingut kaimunan mau gedag ganginan ek hujan halodo tetep berjamaah istiqomah, ek boga duit tetep berjamaah, ulah aya tegablek duit usaha bangkrut deket jeung Allah, waqiah rajin duha bari leweh ngadoa teh astagfirullah bari leweh loba bayareun tadas sing istiqomah bager usaha Acep Rian keur usaha maju, usaha di saat pedati berputar di tengah-tengah teu maju teu munurnya istiqomah tetep da ibadah mah wajib bager ti akang nitip sesibuk apapun engkau wayahna agehan waktu Allah. Demi Allah cek Rasul lamun urang agehan waktu Allah demi Allah bakal diagehan kehidupan ku Allah. Amin amin. Tapi demi Allah lamun urang ninggalkeun waktu Allah daguan bakal ditinggalkeun ku Allah. Naudzubillahi min sok bager komo geus rumah tangga loba pentaeun geus rumah tangga pamajikan aya geus boga budak aya budak pentaeun ka Allah teh Gusti lain beteung abdi wungkul termasuk beteung pun bojo beteung budak abdi hayang dimudahkeun rezekina. Amin amin. Hayang imah pageuh rezeki meuweuh usaha ngeureuyeun duit weut beteung seb balik deui hayang imah pag rezeki ngeureuyeun usaha keukeuh duit weut beteung seb hayang uang banyak di bank rumah tinggi menjulang kendaraan tak terbilang punya istri cantik penyayang pulang ke rumah permadani terbentang makanan terhidang dengan udang rendang tangan pempek Palembang hayang lenjeng jidut hayang rumah bertingkat mobil mengkilap duit berlipat punya istri cantik memikat apalagi jumlahnya hiji 4 ya ulahnya hiji bager hiji lamun Rasul mangawayu punten-punten Rasul nyandung punten-punten bojo Rasul teh sabaraha 11 kan Rasul seuseurna nyandungna ka nini nu parawan bojo Rasul sajalmi wati Siti Aisyah bojo Rasul nu parawan yuswana 8 tahun seuseurna nini Siti Khadijah 40 tahun bojo Rasul Siti Sophia 81 tahun Siti Maimunah 78 tahun nupang sapuna bojo Rasul Siti Juwairiyah yuswana 102 tahun betul Siti Juwairiyah aslinya orang Nigeria berkebangsaan kulit hitam seorang putri raja kabayang ku ece kulitna hideung jaban nini betul dai urang mah urang nyanungna karena syahwat betul karena jadi Allah sunnah Rasul betul geus we hiji bager hiji di dieu nya hiji nya mudah-mudahan bagernya sing sakinah amin mawad waroh tadi kan ini kah tadi iraha dinten tingali ku ojo bedul dinten mingon ngalut ngengkeuy ngabandalet ngemat catang pinang dihitung mata bingung dibilang mata susah nu ngabreu bari mangun nakjak bari mundak ngabring bari ngajingjing pedos panganten duaan dangdan ibu rias dangdanan hareudang di kipasan kepega ayu wedak luntur diwedakan sedow di sedowan hayang dahar dihuapan hayang nginum di inuman hayang kiih kusaha diki da boga budak ngaranna diki bapana Ihan datang sing halus bagar nami murang kali namina sing sae mun hayang budak soleh
nami murang kalih mun pameget kawitan kulapat Muhammad atawa Ahmad atawa Hamid atawa Mahmud. Nah, hiji Muhammad mun lalaki kadua Ahmad, tilu Hamid, ngan lamun Hamid make Abdul, habdi dengan Asmaul Abdul Hamid, Abdul Wahab, Abdul Rojak, Abdul Rahman, Abdul Manaf, Abdul Rauf, Abdul Jabbar jeung sajabana. Lamun Ahmad Muhammad teu kudu make Abdul, lamun awe pakai ngaran Siti. Contoh bojo Rasul, Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Juwariyah, Siti Maisarah, Siti Moesirah. Heg lamun bulan bager ceprian bulan Islam. Contoh borojol budak lahir bulan Rajab kamari. Saha nami pameget? Oh, kawitan kulapan Ahmad. Ahmad Azka Abdul Rajab piraku teu gaya. Atau Muhammad Jaki Abdul Rajab. Oh, borojol bulan Sawal Ahmad Syawaludin di gurona Udin. Teu meunang make bulan Masehi, menang Yahudi tah kalender. Hayang gaul budak Agustin, budak Julianto, Mei, Maret, Meri. Canak nami sepuh, bager tingali. Saya namina Ceprian Neng Elsa, tah tungtungna cokot. Saha mimitina An, Ceprian An, Neng Elsa Sa, berarti saramina Saan. Ulaan saat jadi soang sanami Wina pedah naon Inung Wiwin bapayana Wina tuh. Sanami Gani Bapak Angga Inung Nani Gani. Mun kieu ulah mun Inungna Idah Bapak Qodir jadi dah. Bapak Abbas Inung Kokom Baskom. Inung Mumun Bapak Iding. Wow. Itu pikeun mencetak murang kali anoso. Awas hoyong budak soleh, kunci kebahagiaan rumah tangga hiji ayakuna jaujatuhu solehan, kedua ayakuna auladu abroron, gaduh murang kali anoso hese ayeuna mah tah aya naon sok budak ayeuna tinggal ku ece ngaji di lemur geus mung masanten sin teu betah da budak di imah kalah di barere sing tarik di barere inungna HP bapana akina ninina ek dahar ek sare ek modal ge update OTW modal. Sok ayeuna Kang naon tah jalma anak muda kecanduan judi tinggal di ayeuna mah Kang. Mun baheula cep bager ceprian baheula mah punten baheula di Cider punten ceunah baheula di Ciderah budak sancan magrib budak ngaguruh di masjid sancan magrib budak ngaguruh pupujian baheula di masjid Ciderah laras beh kulon mana kulon beh kulon Ciderah silih temal ilah tulil beh kidul Jibril Mikail Israfil Ijrail beh kaler kakuping suara adan silih temal baheula di Ciderah budak sancan maghrib budak ngagulungna di masjid ayeuna ngagulungna di war sing tarik di war sok budak ayeuna Kang di warung nu aya wifi terang wifi fasilitas mudah tur mudahna babari meuli voucher betul murahnya 2.500 meuli voucher 12 jam budak ngajedog di mana di warung berarti 5.000 sapoe sapeting cicing di warung geus poho kana ngaji poho berjamaah tinggali budak ayeuna kolot di masjid wiridan astagfirullahaladzim li wali daya budak di jalan ngagenyrengkeun gitar nyanyi barat cereng follow the most one don't you go keep far the listening to the wind of change and take me to the magic of the moment on the glory night ai nyanyi barat jajan cilok begitu aya tinggal budak ayeuna kamena ya Allah geus krisis im
ieu gara-gara hap matak punten Kang zaman ayeuna maksiat naon nu eueuh kupingkeun ayeuna maksiat naon nu eueuh kabeh ge aya ku akang lajoanan ayeuna mah Kang inung mehan anak aya betul anak mehan inung aya bapak merkosa anak loba perjudian prostitusi judi online miras kabeh aya dina on eueuh hayang kutang make remote aya nu online COD kutang make remote betul ini pasar bebas bageur ya mah baheula abdi baheula hayang ngalajo film wah kanyat kanaon di lapang aya film girimis bubar layar tany di dieu aya oh baheula mah layar tancap saksikanlah film layar tancap filmnya 3 1 Dono Kasino Indro waduh 2 Jaka Semung terakhir Roma Irama Satria bergitar ngadaguan kokojona Roma Irama terojol ti kebon Roma Irama ti kebon pan kotepak naik kuda gitar napuk katongong kotepak suara naon tah suara aing kehet menyanyi kuda digamis da baheula mah masa memori urang resep Kang leres teh masa muda urang keletik aduh indah Kang mun ulin di kebon bari nyanyi ngabring bang kalimago bang bangkong di tengah aduh wahai tukang guru sakola aduh saban poe di asa ngajar budak Pak Muda yang ieu baheula meresep Kang ulin teh ayeuna ulin budak ngajar dog di warung nyaon naon tinggal di ku akang ya Allah ya Rabbi leuheung lamun konten kreatif leres sok silahkan HP mangpaatkeun nyeun konten kreatif tinggal batur Kang gara-gara YouTuber gara-gara TikTokan menang miliaran betul cekolot sing loba kadaek karena loba nyap sing tarik sing loba kadaek karena loba nyap mun teu ngakal moal ngak mun teu ngarah moal ngaris ari mun teu ngakal moal ngak mun teu ngarah moal ngar sing loba kadaek karena loba nyap tuh cekolot sing daek panas tongong ngaratiis beteung sok tapakuran ku akang bahasa kolot sing daek panas tongong ngelun di sawah ngebul tongong ngaratiis bet boga sawah teu yeun teuing teu boga sawah asal boga par asal boga be asal ngej asal dah asal seb asal jag asal hir asal mod karena modar betul mata bager naon usaha silahkan nu halal betul mata kunci kebahagiaan rumah tangga hiji ayyakuna jauh-jauh tu solehan gaduh bojo nu solehah kadua ayyakuna auladu abroron gaduh murang kali anu sol hayang budak soleh hayang hiji kuncina kudo dua ku pendidik petak punten Kang dalam kitab Qurratul Uyun tinggal coba ngaji ya aya bahasa la taqo anna hadukum kama taqol bahimah ieu keterangan bager aya keteranganna la taqo anna hadukum kama taqol bahimah hartosna kieu la taqo anna teu meunang gereges kedebuk teu meunang rurusuhan mun akang jeung coba dihubung sapoe temen mun hayang budak soleh kama taqol bahimah seperti binatang jadi kieu mun erek kikituan suami istri ulah rurusuhan kawas sato eta hatina mah mun deuk kikituan akang carogena mun ek asup kamar sunat uluk salam osok tara ojo jeblus wae ulah rurusuhan kawas sato uluk salam heula geus geblus uluk salam silahkan lebet kamar ceperian nah naon tagawena
cek keterangan sate acan kituan sunat amparkeun sajadah ngalakuan salat sunat mutlak 2 rakaat sate acan kituan salat heula bager ngajerit ka Allah ya Allah abi hoyong gaduh murang kali anu soleh tos salat mutlak ulah bakal langsung kikituan baca Yasin 20 hiji Waqiah 40 ayat kursi 11 dengekeun heula osok tara wing can pernah amparkeun sajad bari nyanyi dina amparan wayahna kituan ngamparkeun heula sajadah sumujud ka Allah ya Allah abdi hoyong gaduh murang kali anu sol hiji mata koncina ngadoa heula hiji koncina ku doa dua ku pendidik eta nu hese nama teu kabujeng ngadidik budak pasrahkeun ka saha ka guru madrasah ka guru dinia termasuk ka para ajengan para kiai dieu ngan ka ajengan cingnya tiap panen breg sakintal rokok sapak osok tara astagfirullahaladzim ye jujur sih awas nyaah teu ka ajengan nyaah naon astagfirullah nyaah mere cenah eta ya utamikeun kupingkeun ti abdi kupingkeun sing nyaah utamikeun pepeje sing nyaah ka ajengan setem sing tarik sing nyaah ka ajengan setem abdi mah ajengan saliwas cakedeung diki balik ya bener aja apa Fatihah kusaha ti ajeng ti jauh deket nu deket maka abdi ecek baheula hajat 4 bulan pamacakeun surat Maryam surat Luqman Yusuf Tabarok Al-Mulk dipimpin ku ajengan jauh deket nu deket maka kuring hajat 7 bulan ngonang ajengan jauh deket pamajikan akang hamil gede mulus karasa beuteung lumpat ti ka saha kama berang kehet nya ka ajengan bagian nyipasan ajengan nyunatan budak menang ajengan kawinkeun budak menang ajengan nu maca hutbah nikah tadi ajengan terus nu nyerenkeun ajengan diwae betul 2 tahun unyukan rumah tangga ajengan budak bete geus reuneuh usaha deui awas ya ngomong ku ajengan munya ajengan ngareuneuhan ku salakina betul matak punten akang lamun cek kangoon ki aya kangoon apa kangoon on terang on artis orang Bandung ning nyanyi ieu jang hirup singa jalma turut parentah agama ulah jauh ti tageuning ulah jauh ti ajeng jang sing jadi jalma hade sing jadi jalma gede beunghar harta beunghar tuh nyobat sareng ahli tobat dalit sareng para kiai hirup kena kuah gingsir ngarah aya nu ngageuing ningang lengka nincak salah sing pinter tur sing jujur ulang nyarikeun batur ngarah hirup bawa ngaji ku aing cobaan sia bawa nyanyi apa bawa ngaji cobaan sok dibaca Quran sok diawas Quran juang tes ibu-ibu heula ye dan nyanyi apa ngaji kudu apa tulikeun ayat abdi ibu-ibu heula bismillahirrahmanirrahim falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatana aydiyahunna wa qulna hasyarillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim lain Allah ijam tuluikeun kalah Allah pinter mana jeung bapak pak tuluikeun bismillahirrahmanirrahim tabbat yada terus mantap kumaha uing we
atak punten bager ceprian, kenapa perempuan diciptakan bukan dari tulang kepala? Karena perempuan tugasnya bukan untuk jadi pemimpin. Kedua, kunaon awewe diciptakan lain dari tulang pundak, tulang tak-tak, karena perempuan bukan untuk jadi beban keluarga. Betul. Da tulang punggung lalak nu ngaresikoan lalak, niang napah lalak, nu nyeuseul lalak, gegero lalak, nu masak lalak, nu ngepel lalak. Waduh, meni bekah. Ari tujuan awe naon atuh tugasna. Tah dua, hiji awe mah cek Allah fasolihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dua awe mah, hiji qanitatun turut ka salaki, cek salakinya ceuh nya nyeuseul. Kapan turut? Ece hoyong terang pahala nyeuseul. Hoyong terang ganjarannya hoyong terang tinggal dalam kitab buku dulu jen tinggal hartina we ece nyeusehan acuk caroge sakali nyeuseh tos nyeuseh dipereut ku ece tinggal ku ece syariat nu ngecelak cai padahal demi Allah hakikat ngecelak da dosa ece semakin banyak nyurucu cai maka semakin berjatuhan bersih dosa ece amin hayang bersih dosa tambrukeun sesuhan sing loba kan kapan hayang bersih kapan hirup mah wayah nanya seh deui tuh wayah na eta masak deui wayah na ngepel deui wayah na kahirupan sapopoe na sagara rumah tangga isuk-isuk geus beurang kalaka hees wae banyur ho gawe hees karena duit bedul teuing ho eueuh duit camutak was karbit awas punten ya pernah umroh teh acan atas umroh teh acan hoyong umroh ajengan boro-boro umroh duit ke ngadugan BLT teunang BLT ngutupluk KR montong eta samutan ti Pak RT cek Pak RT urang Cider cek Pak RT kieu assalamualaikum dina bagian pangaosan dinikahkeun Ceprian jeung Neng Elsa insyaallah bade aya pangaosan mubalikna ti Ciamis korina kori juara internasional duet sareng adik-adik kakak dan mubalikna jabrik buukna rewig siga awas ku aing saya nyebut siga jurik cuhungkeun nu teu aya wagelan mangga dongkap ka pangaosan pas bade angkat euceu pisan pas bade angkat eiger teh hujan angin gelap badag datang moal mungkin cek Pak RW assalamualaikum dina bagian BLT ger hujan datang moal tuh sia hujan ngamarawa naon ngabring ke mana KBRI bring sakabe jalma mununa ka Bank BRI ek nyokot duit BLT susuganan katuliskeun cek petugas bank teh kieu aduh karunya teuing anjeun mah teu kabagean susuganan taun hareup kitu ge mun hirup betul siapa takun tanya ece boga budak parawan ece gelis datang duaan budak parawan ece gelis anak gadis ece gelis datang duaan hiji mobil Pajero jadi santri pinter ngaji buuk jabrik pilih mana awas ya ku aing piwadukeun pilih masan santri punten PRW bisi aya ideologi kieu sok aya ideologi kieu kawin ka santri bakal sangsara cek saha abdi santri basicna
abdi teu kawadahan euceuk amang kanu abdi ceuk sok lingi kanu abdi ayeuna keur bulan ieu tinggali di abdi kamar geus pinuh kudus berkat demi Allah Kang can ti dieu sugan sugan ieu mah sugan ngimutan bilih hil kapan Nabi kantos ceramah wih ceramah abi di mana tah kamari wih ceramah abi daerah Karangnunggal Cipatujah pas wih ceramah digentos bengi pakai jaket Kang da tiris digentos pakai jaket pas di perjalanan Kang setengah 2 Kang aya razia operasi gabungan ayeuna keur gabungan Kang ayeuna ti tanggal 10 tapi ka 30 Februari gabungan ayeuna operasi Kang unggal peuting abdi wih ceramah ceuk dipegat perjalanan ngajajar polisi punten liren abi rewas aya naon tara-tara aya bangsat gitu pas megat abi punten liren buka bahasi abdi mah wih ceramah ka polisi pokoknya wadul menyebuuk jabris ga preman terpercayaun demi Allah mana buktina aya dusna bahasi diparios 2 dus baradag jadi lamun teu moal dus tah usum razia pilih ditil dusna najis wungkul dusna mah kos di tukang rongsok alhamdulillah watak punten awas ceuk santri estafet perjuangan para kiai demi Allah santri estafet perjuangan para kiai mun eueuh santri duluikeun saha betul calon Pak Kades geus loba laras calon bupati geus ngantai calon ajengan aya weuh kudang kudu ngadaguan 20 tahun 12 tahun minimal 12 tahun mah santren mata kayak santri ku euceuk bekalan di aya mah santren aya sok ku euceuk siap musyawarah ibu-ibu cuang bekalan yuk toh sok arudunan 20.000 ewang keur saha keur bekalan santri dan ke santri bakal nuluykeun di mana di daerah Cider betul anger we maot dipimpin ku saku santri nalkinan matak Pak RT engke taekeun perda peraturan daerah nalkinan taekeun nalkin di Ciderah 250.000 siap mimpin tahlil sabaraha 700 aya awas mudah-mudahan santri sing barokah amin utamina para ajengan di palih dieu para kiai mudah-mudahan para kiai sing dipasihan kemudahan rezekina ngaseukeun rezeki nu halal seueur saya teu barokah amin ya rabbal mun ieu mah apal nyeri aduh curhat euy curhat ka saha ceuk curhat ka ajengannya ya kupingkeun matak Ceprian bagel kupingkeun rumah tangga cek Rasul 2 nu ulah hiji wala tuqabbih cek Rasul dalam hadisnya hiji wala tuqabbih jangan pernah menyakiti cing tarik kedua wala tadribul wajha jangan pernah menyakiti fisik boro-boro nyakiti fisik boro-boro KDRT boro-boro huak haukup lakaplok ciwat-ciwit kumplak-kampleng nyakiti perasaan teu meunang rahasia waduh dengekeun kupingkeun tingali cak kupingkeun nyakiti perasaan naon wae termasuk nyebat nami kacaroge nyakiti perasaan sabalikna salaki teu meunang nyebut ngaran kapamadik itu nyakiti perasaan nyebut ngaran teu meunang komo ngahina salaki hideung black salaki poek kaman magrib sangeunahna sia teu meunang nyakiti perasa awas cek agim jagalah hati jangan kau nodai jagalah hati lentera hidup ini diganti ku abi jagalah suami jangan kau marahi jagalah suami jangan kau khianati jagalah suami jangan kau bohongi
relakan suami jikalau kawin lagi. Yes, yes. Kapan cek sinen hei istri masing taroat cek sinen kacaroge masing hormat ulah osok goreng adat bisiku Allah di istri anu bakal untung nu soleh tur tadigung baritara gancang pundung mun salaki hayangeun. Waduh, kos nu heueuh ya. Teu meunang nyakiti perasa. Kupingkeun, pager ceprian cekolot si ngeunah angeun dua ya. Hiji si ngeunah angen, kadua ngeunah angeun, ngeunah angen hate. Laras? Si ngeunaheun hate pamajikan sabalikna pamajikan si ngeunaheun hate salaki lamun salaki ningali bojo urang ningali pamajikan urang matak pikayungjeuneun seger nyaman laras ieu mah ningali beungeut pamajikan rudet naudzubillahi min ya kupingkeun ce sakali senyum ce sakali gumujeng seri keur salaki hayang apal ganjaran cek katerangan sakali seri maka khairul laka min ibadati sittina sana sami sareng ibadah 60 tahun sakali senyum ke suami cek 60 tahun unggal pangi osok tara ye kapan kudu aya batur seri teh dan lu ngomongnya kudu aya bat lamun kuring ngacapur sorangan dia ngajal manawan astagfirullah nyebut gelo kawing eta bikantos Pak RT ceramah di Lembang Cisarua Bandung di rumah sakit orang gila Kang hampir 2000 gelo kabeh abi reuwas begitu dongkap buru dulu disambut kuno cager kehead najis teuing kuno gelo matak cepunten ngabungakeun ida nadorta sarrot ka cek Rasul hiji patokan neng Elsa bager di mana ditinggal ku suami sarrot ka matak pikabu sarua salaki tinggal ku bojo matak pikabung si ngeunah angen kadua ngeunah angen hiji ngeunah angen kadua ngeunah angen ngeunah angen teh pasakan sing bisa masak mun bulan puasa sedap di bulan puasa ece masak sok di asantara tara da sieun naon sieun batal ngan engke tos taraweh sasadu ka suami kieu hapunten bilih kirang uyah teu diraosan ku abdi hapunten bilih nagi di akhirat awas ulah nagi di akhirat ka abdi jadi kiparat di akhirat bari nyanyi cek kalau kurang bumbu masakanku ini abang tinggal bilang nanti aku tambah lagi di kamar unggal peuting ngasadu ka salaki cek kalau kurang geol osok tara tubuhku ini abang tinggal bilang nanti aku ye badak kaya teu dosa eta ieu mah kos ngajejeng kos bodogol cau we betul si ngeunah angen ngeunah catatan bager hiji wala tuqabih jangan pernah menyakiti kupingkeun Siti Aisyah Siti Aisyah bojo Rasul mun nyebat ka Nabi saha jenenganna tara nyebat ya Muhammad tara tapi ya Rasulullah nyebat ka caroge can pernah nyebat ya Muhammad teu meunang nyebut ngaran tapi ya Rasulullah Siti Aisyah menyebatna ya Rasulullah he utusan Allah nyebatna pangkat karasulan pangkat Rasul ceuk kasala kita pangkat mun RT ya RT osok
ya hancip kumaha Rasul ka Siti Aisyah nyebatna ya Humairah nah tara ya Aisyah tapi ya Humairah hei pipi yang kemerah-merahan muncul kurang cedera meureun kieu hei kemang ros beureum pernah ku salaki ce paling kieu hei kemang bangke matak mabek bau ya matak timbulkan bager kemesraan awas timbulkan kemesraan bila terpercaya punten Rasul nyontokeun tinggal na hadis baginda Rasul kantos uih perang Rasul uih perang kasampak Siti Aisyah keur calik pasosonten ieu hadisna Rasul uih perang Siti Aisyah keur calik pasosonten 4:30 kumaha ku Rasul najan lu atlet kesang eta Rasul ninggal Siti Aisyah calik Siti Aisyah teras dipangku blek dilahun tos dilahun kumaha teras masta ka Siti Aisyah ditaleukeuman bager dikeu salajengna dipangoskeun Quran subhanallah Rasul ngalahun Siti Aisyah masta ka taleukeman dipangoskeun Quran ceuk jujur pernah dilahun ku salaki terus dipangoskeun Quran pernah moal nuju silahun kupingkan Rasul silahun ngalahun Siti Aisyah taraja Umar bin Khattab reuas Umar bin Khattab ningal Rasul silahun epok ateki ya Rasulullah ulah silahun ku batur siang keneh cek Rasul ya Umar bisi anjeun hayang apal lamun salaki ngalahun majikan maka demi Allah bakal berjatuhan bakal murag sakabeh dosa salaki itu sabeung berat nu dilahun untung majikan genut nu genut tilu kali ngalahun bersih ya mata nu genut keur sing hidang wih ti dieu teh Kang bade ngamalkeun celek nu genut teh 12 kali celek salaki teh ngomong modar kehead kemesraan yang terbatas betul kemesraan ulah nyalahan karena koridor hukum ya neng asa kulem nanti bilangin ya kieu kadang asa neng asa nyontok ka Siti Aisyah kupingkeun ceu bae diamalkeun Siti Aisyah pami membangunkan Rasul kupingkeun cara ngeuwahkeun cara oge kieu Siti Aisyah mah uluk salam 3 kali uluk salam dengan penuh nada sayup mesra kieu assalamualaikum ya Rasulullah gugah pingkeun 3 kali assalamualaikum ya Rasulullah gugah assalamualaikum ya Rasulullah gugah ya Rasul tah kasalaki teh kitu assalamualaikum Kang gugah assalamualaikum uluk salam 3 kali assalamualaikum Kang gugah osok tara kumaha eceu udang sia ngan punten Siti Aisyah mah cek katerangan tinggal Siti Aisyah tos uluk salam teras Siti Aisyah mah teras ngantelkeun damis terang damis cek katerangan pipi gamis teh pipi geus Siti Aisyah teras digulusurkeun kana dampal sampean mulia Rasul tah pipi Siti Aisyah teh gulusur ecek kitu ka salaki gulusur osok tara lain kekeongan kudu kitu sia lain romehan akta lamun salaki ngebluk nya ulah di banyur kepingkeun adaan subuh ai salaki teh balik usaha jam 11 peuting da usahana travel no balik peuting pan subuh teh Kang hese pisan rapet panon salatu khairum minan naum mun di Arab adaan subuh naumna pondok punten di Arab abi katos 2 kali ke Mekah Kang di Arab adaan subuh naumna pondok di Mekah as-salatu khairum minan naum naumna pondok as-salatu khairum minan naum naumna pondok sanaos di Mekah dan subuh naumna pondok lu datangna ngaleut ngantai ngabring punten babe jam 2:30 can angkat ke Madinah moal ka bagian raudhah terang raudhah jantung makam Rasul tempat ijabah doa minimal hayang ka bagian raudhah jam 2 mangkat tah
Oh, di Mekah dan subuh naumna pondok, di dia di Ciderah dan subuh naumna panjang. Nu ada lagi aleh, ada nak ya salatu khairum minan naum hees ganti naumna kuno ponok betul cek mun salaki ngebluk adan subuh salatu khairum minan naum salaki ulah di banjur pepeje sing aya ada petak rama cara kumaha carana ku ece punten pas kerek tangkep cangkengna sing paguh reketak oh nya komat Allahu akbar oh kalau begitu tarik cium ku ece tarana sing nyepot celepot kalah narikan tah terakhir ku ece tamplokeun bibir ece kana ceulina ucapkeun innalillah pasti hudang sih desieun naon eta si ece tiung ping kieu modar cenah mudah-mudahan bungah nu ieu sing kepeuna kabegea di akhirat amin ya rabbal da urang bungah-bungah keur ngaji amin bungah-bungah sing jaten ibadah amin mata hirup sing daek ngaji lamun ngaji menang ilmu lamun ngejo menang sing tarik sangu gitu lamun ngaji menang ilmu lamun ngejo menang lamun ngaji keur nguatan iman lamun ngejo keur nguatan badan lamun ngaji parab akhlak lamun ngejo parab awak mun teu ngaji sasar mun teu ngejo sing tarik mun teu ngaji sasar mun teu ngejo kede mun teu ngaji sasar mun teu ngejo teu ngaji teu ngejo mah modar di wae atak sing daek ngaji sok ngaji pangajian mingonan di dieu poe naon sing nyamung poe minggu mingonan matu nya Salasa betul sok pangaosan rutinan sasihan aya sok ibu-ibu biasana mah nusok ngaji teh ibu-ib nusok masak ibu-ib nu gede hutang ibu-ib nusok ngridit ibu-ib dina neraka lobana ibu-ib alhamdulillah naudzubillah atak mudah-mudahan ibu-ibu sing barokah ya rabbal atak mager balik deui hiji rumah tangga wala tuqabbih jangan pernah menyakiti perasaan kedua wala tadribul wajha jangan pernah menyakiti fisik teu meunang hampang leung utak-atik pasea bager pertahankan rumah tangga awas ulah yang pisah mun cek sleng ki cek sleng apa lagu sleng terang lagu sleng kota bisa waduh sini nih jauh metal ibu kami jabrik jabrik keturunan ti inung abi jabrik kapan itu seni kang seni tinggal ku ece tinggal ku ece make daster hideung itu daster aja sok perbujung majikan ya tinggal mingguan unggal minggu pakai ku majikan daster hideung make seni aya loreng-loreng ka dieu mas-mas gurat bordel tuh seni na itu seni sorban hideung aya bola-bola emas ieu bunga-bunga emas dieu seni tinggal di buuk jabrik kopiah jangkung make keris jauh mata keunah kana ceuli abi kasep teu aduh aing henteu deket ya henteu cenah deket sedekah kasep teu orang jujur ngajak kasep teu alhamdulillah maka seni ieu organ seni laras akang di dieu sok aya hadroh sok aya marawis emut akang tahun 83 lain hadroh tapi non gemyung terbang harus kang baheula mah terbang kang gemyung di abdi juga newah punten kang
abdi asli di Cigonewah, abdi asli orang Cigonewah, orang Bandung Kang. Abdi asli di Cigonewah Kang, di Bandung. Di abdi di Mahmud Kang, tiap malam Jumat di Mahmud, Maqam Mahmud Waliullah di abdi caket abdi Kang. Eta sok malam Jumat sok solawatan gembyung terbang. Gembyung terbang mah panakolna bisa variasi jaipongan. Gemyung tahun 87 gemyung 83 jeung terbang 87 beuki aya kemajuan aya ibu-ibu band kepret tagoni ibu-ibu kumaha sorana lain kitu numpak ke ping-ping dedetkeun numpak ke ping-ping dedetkeun numpak dayekeun sidik-sidik tahun 85 beki maju Kang kemajuan pesat aya we marawis saprak aya ikon Ustaz Jefil Bukhari aya almarhum Ustaz Uje aya marawis mun hadrah ti Habib Syekh mun marawis ti Uje almarhum kumaha sora marawis aya emping aya opak pak cuh haneut marawis matak make seni hirup mah betul ieu organ seni laras baju seni ece tiung aya tiung denai tiung Cassandra tiung tsunami betul tiung gelombang naon gelombang cinta betul baheula mah aya tiung jablay variasi naon seni sok sholawat maka seni aya sholawat seni sholawat sok budak sing apaleun sholawat maka seni nu ieu ya Rasulullah sana ya Rabbi ya Sya eta teh lagam timur tengah nya ayeuna urang Sunda make lagam gaul lagam urang lagam naon ceuk katerangan setiap syair yang membangkitkan ruhul jihad kaci sholawat ganti lagam make lagam urang ngarah budak resepun make lagam kereta malam ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asya tuh ayeuna make lagam caya bisa ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji atfata ya jiratal anami ya uhal judi wal karami nahnu jiranum bidal haramil isani wal hasani cana caya sarang lain eta ijem sok sholawat asupkeun ece resep lagu India tuh bisa sholawat ku cahng kieu tumpah saai yumus kurai tumne najanek ya sapane dikae aboto meradel jagena hotahe kia karohaye kuce hotahe asupkeun ku ece sholawat ya Rasulullah salamun ya Rabbi asya atapataya rotal waduh ayeuna asupkeun lagam sholawat kumpul solin apal ya Nabi salam alaikum cung kumpul solin jetli kapan sok salawat ganti lagam Kang sok biasa salawat ya jangan salawat ya ngawas salawat bushro apa Allahumma salli wassalim musikan siap Allahumma salli wassalim wa barik salawat sadayana ya mahabbah ta'dim ka Rasul kagungkeun Rasul tuh wah
doaga Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil salatan tubashiruna biha wa alana wa jami'a masya ajib wa muallimina wa talabatana wa talibatina mi yaumina ila yaumil salatullah ala toha sing tarik salatullah ala yasin tawassalna millah wa bil hadi tawassalna millah wa bil hadi lillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil salawat pakai seni ayeuna adan punten akang masjid nu caket di dieu masjid naon mina adan make seni awas aya adan lagam bayati awas urang Islam sing apa lagam Islam tadi kori ini aya adan lagam bayati adan lagam hijad adan lagam syikah adan lagam sobah adan lagam jiharkah adan lagam rot adan lagam nihawan 7 lagu arapal teu urang Islam teu apa lagam Islam apalna juragan empang sing apa lagam Islam adan masjid al hidayah lagam bayati ke subuh kieu kupingkeun bay Allahu akbar Allahu akbar ber icing ya ieu mantep son ieu make nya Kang ber jam eta lagam bay ayeuna adan lagam hijaj naon cenah ieu naon cenah sing apa lagam Islam urang Islam mah masjid al hijaj Allahu akbar Allahu akbar mantap ieu son euy betah ayeuna adan lagam rosh naon cenah rosh Allahu akbar Allahu akbar edan ieu son euy ayeuna adan lagam nihawan naon cenah ya ke subuh Allahu akbar Allahu akbar ber ayeuna adan lagam naon syikah naon cenah Allahu akbar Allahu akbar kedua apa lagam teh 7 lagam dina Quran aya murotal aya mujawad mun murotal mah tartil kieu murotal mah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Eta murotal. Mun mujawad mah qura kieu. Bismillahirrahmanirrahim.
tadi kuro eta mujawad sing apa hafal teh ye sholawat make Quran seni ngan lamun adan teu meunang bebas lagu adan mah 7 tadi lagam bayati syikah hijaj soba ros jiharkah ejeng nihau cobaan ku akang Masjid Al Ikhlas lagamna kieu pemuda menang pengajian penting adan pemuda orang Ciderah betul lagamna kieu celengkung subuh hayya 'alas shalah di boros ya tah neng nong 2 jam ieu teh 2 jam teh bohong demi Allah 2 jam Kang punten aik organ make alarm eta lain dipencet lain Kang sadaku sorangan make timer waktu itu alarm sada 2 jam neng nong 2 jam teu karasa ucung 2 jam lamun leuwih 2 jam beda sorana lembur gitu sorana teh gitu. Tuluikeun teraskeun betul 2 jam siap ngaji tapi ke jam sabaraha berarti yakin orang dia ahli ngabohong ngaji pika subuh ya Wihandi make seni adan teu meunang ganti lagam komo Quran Fatihah teu meunang akang tukang kidung dijieun imam yakin nyengsol Kang imam Jumaah tukang kidung bedul mimiti mah heueuh ihdinas siratal mustaqim imam Jumaah Kang keur loba jalma ai galeong deh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin teu sadar makmum amin ya robbal bubar kabeh ya moe punten kajengan ai amin kumaha cek dolin amin kumaha cek dolin sok lamun dolin tarik amin pasti contoh buktikan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kumaha cek dolin coba kieu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin soak aing oh nya tarawih patasnya mun tarawih kieu bismillahirrahmanirrahim yakin makmur betul patak dipilih sa imam tarawih dipilih nupat padahal ibadah tarawih kudu naon tah nu ancad di Mekah makang bedol satabatan Quran di urang mah bedos tarawih aduh waladdallin amin geus ruku ka cida awas pan tarawih teh istirahahnya terus tarawih teh tina istirah jadi tarawih teh naon ngareureuhkeun terus ai reureuh kumaha nyal lain rusuh matak punten aya keterangan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddam min dzambik man sajalma shoma nu puasa ramadhana bulan Ramadan iman wa ihtisaban iman gawe iman bari karena Gusti Allah iman karena Allah bahkan tarawehna hayang nu lambat naon sababna hayang gufira lahu ma taqaddam hayang dihampura dosa nu geus ti heula dosa nu geus paneuri betul naon sababna hayang dihampura dosa Ramadan bulan penuh ampun da urang teh punya masal kabeh boga pernah masa lalu lain masalah terus masalah pernah Kang baheula pernah jadi preman keun bae nunggus mang bala pernah mabokkeun bae baheula mah ngampar botol mun Agustusan di Ciderah meureun baheula pernah mabok gampar botol ngampar Kang ti miti whisky
brandy, Genewer, Black Label, Jack Daniel, Columbus, Martini, Napoleon, Crystal, Smirnoff, Red Label, Black Label, McDonald, Ciu, Kiling, Raja Wali, arak putih. Menang apakeun saya curiga. Geuningan terang cenah. Ngalaman. Kendungeus mang masa lalu biarlah cek Inul masa lalu. Waduh. Ya gara-gara Bang M. Oh sebotol asalnya mah gitu, gara-gara sebotol diganti ku Abi menang ngarang Abi gara-gara Bang M. bios iya karangan Abi ya Kang, gara-gara Bang Emok. Nah iya menang ngarang Abi lebih puas kini menang ngarang sorangan. Terus karya sendiri gue jadi manfaat buat orang lain, maka kepuasan batin yang tak ternilai. Amin. Mitoha bager pedit, astagfirullahaladzim, pang bagerna mitoha boro-boro duit budaknya dibikun sia. Betul ya, hayang apa sodako ka mitoha kupingkeun sodako ka mitoha akur jeung ka kolot sorangan. Punten demi Allah cek kupingkeun hiji sodako ka anak yatim ceprian merek anak yatim hiji ganjaran 10, merek anak yatim hiji ganjaran 10 tikel, kedua sodako ganjaran hiji 70 tikel, kasa kadulur kadilancek tah mere hiji kadilancek kadulur sami sareng hiji 70 tikel, matak sing bager jeung dulur memeh jeung batur jeung saha jeung dulur sakas sadap sasum tah dulur sagetih sing bager ieu mah adik nginjem teu dibere dah. Hah? Moal naur dulu eta moal naur cenah. Dulu eta ya kadua katilu sodako hiji ganjaran 700 kasaha mere hiji ka inung bapak, termasuk mere hiji ka mitoha mah akur jeung kolot sorangan, artina teu batal wudu jeung mitoha mah sia. Mere hiji ceprian 700 tikel, matak sing bager. Yeuh kupingkeun doa kolot jeung mitoha akur sia. Doa kolot jeung mitoha akur. Punten doa inung urang jeung mitoha akur. Kupingkeun lamun cekolot kieu nyeri hate ka budak, demi Allah kilaka sia akur jeung mitoha, cek mitoha demi Allah kilaka sia wonten asal ngecelakeun cipanon nyeri ku minantu, asal ngecelakeun cipanon nyeri ku budak. Lamun kolot demi Allah memeh maot can meda dihampura pasti cilaka di kota dalam dunia. Demi Allah mun coklat serangan coklat urang balang saksia, mun cek mitoha balang saksia, demi Allah saineng-ineng balang sakirukna sia. Matak hati-hati jeung kolot kan bager ceprian, hati-hati jeung kolot jeung mitoha. Doa kolot jeung mitoha punten ngaguruh 7 lapis langit. Mun cek urang Banten doa kolot mitoha mah kieu kaluhur moal sirungan kahandap moal akaran, ibaratkeun di leuweung kai dangder, di lemur kai rangruk, pake pamikul bengkung pangheureut bingkeng, pake suluh teu ruhai acan, paling alus di jeun tarumpah, di luhur ditincak, dihanap dicekek, paling alus tincak tai kotok. Moal jamuga sia duraka ka inung bapa jeung ka mitoha mah. Betul? Tadas hati-hati bager ayeuna mah kolot dijieun kekeset, kolot kita urus incu saineng-ineng. Aya mana jal mana awas ya pokate kieu ma ieu incu ma ieu budak genong ka PAUD ka madrasah ka dinia digendong bedo eta inungna sengklek tak gendong. Oh sia hati-hati teh ce apaan Ridon sing rumasa
ngurus urang ge capek bener ngurus anak ge capek urang kudu boga rasaan laras jika kau sayang pada kekasih lebih sayanglah pada ibumu jika kau patuh pada rajamu lebih patuhlah pada ibumu hei manusia waduh oi mantap si Ojo tekolot bager ya kupingkeun bager sancan kamari dinten naon rumah tangga teh nikah dinten mingon tas sancan rumah tangga hidup sungkem ka kolot penta doana ma bapak abi kajalan ke sunnah rasul doakeun abdi mudah-mudahan barokah rumah tangga abdi sing kapanggih rezeki abdi kalayan pojo abdi lamun pernah naka neng neng kakolot sorangan caroge abdi doakeun sing soleh bojo abdi sing soleha penta kaberkahan kakolot demi Allah akang jeung akang doa ti kolot kang abdi doa ti kolot kang abdi ka haji 2 kali ti kolot sorangan doa demi Allah pernah ngucapkeun sepuh abdi kieu doakeun budak masih bisa ke Mekah kabeh demi Allah adi abdi 5 kali lancek abdi 2 kali abdi 2 kali kabeh ka Mekah sadayana ka itu doa kolot alhamdulillah atak hati-hati jeung kolot bager mudah-mudahan sepuh urang tos ngantunkeun mudah-mudahan husnul khotimah ya rabbal da budak soleh teh budak nu tiasa ngaronjatkeun hakikat mata sepuh nu tiasa ngaronjatkeun mata sepuh di pajudan Allah subhanahu wa ta'ala amin matak mudah-mudahan pentak Allah sepuh urang ngalakuan ayeuna bulan Sya'ban pentak Allah sing dihampura sakabeh dosana ya rabbal mun pupus sing husnul khotimah amin atak hiji ti akang modal rumah tangga kudu boga modal saju sakna sabar kadua jukna jujur sing terbuka bager ja lamun salaki luas leos tepukuh beja tanyakeun ku ece bari nyanyi ceuk ece akang di mana akang teh tos liar di mana mun ngaleos geuning sok tara bebeja ieu hate kuring jadi curiga palang siang akang tos di imah aya meureun jujur dalam berbagai aspek kehidupan apa saja jujur duit sing jujur leres jujur di mana-mana kudu jujur betul sarua pamajikan sing juj mata kayak salat pamajik aduh aing dilatih yeuh tuluykeun ieu 2 jam setengah yeuh lanjut sok sia nya ku 3 jam ngalemur kudu salat singkatan cek salat mun singkatan jadi panjang padahal di pom bensin nih aya pom bensin sok kalebetan bensin di pom aya SPBU ayanya SPB singkatan di pom S na hayang apal solar P na premium B na bensin U na uyup kumaneh pan singkatan mun singkatan panjang mun disingkat ponok disingkat contoh kepala desa disingkat jadi kades kepala dusun jadi kadus rukun warga jadi RW rukun warga jadi R rukun tetangga jadi R kantor urusan agama jadi KUA kantor jutawan jadi kan nah kanjut da sok sensitif sih mah kedai kanjut teh padahal punten Kang ai kanjut lain jorang punten bahasa kanjut ke jorang sok geuning kolot baheula nyimpen duit dina kanjut
teu jorang laras teu oh aya jalma erahan kacida kapan paribasa sia mah kanyut disimpen dina tuh geuning aduh suri aya urang kiderah awe nya punten Kang aya awe urang kiderah eta Kang cuk cerek kawin deui gunta ganti laki pancekolot sia mah hamur tuh betul ngan ceuceung ngade kanyut sok sensitif jo cengir marakana jorang lain jorang peda ceuk sinen aya kieu geus ceuk sinen minyak lantung minyak tanah nu gantung pasti naon ji ya kupingkeun akang punten eta nu gantung kupingkeun eta nu gantung cenah bisa nyalametkeun tina terkaman maung ibarat aya bohong aya dongeng Kang aya aki-aki keur ngalasuluh di leuweung aki-aki keur keur kusak-kusak ngumpulkeun suluh terjual maung datang eta maung agrem Kang si aki Kang ngadenge suara maung udah langsung Kang teu mikir panjang pias langsung Kang becir lompat kebek bakal ku tarik lompat dikosewatkeun akar betul eta nyungsep kana eurih sirah tiah nafsu ku ti luhur calana merosot pan guntang gantung Kang tah trojol maung datang ku maung ditoelan eta mau gantung eta si aki rempot Kang euy bakat ku leuwas Kang nah soak Kang toel maung bakat ku leuwas gedut hitut mata kunon mujur hideung eta teh kahebosku ku hitut sia padahal matak punten bager wihandi sa la pa ma sok jang bahas salaki sakna sanjung non sanjung puji ece suami ece sanjungan ece suami ece pujian ece mujina kieu ini kasih aki cara muji kasih aki kini cek nini aki deh cowok yang paling ganteng kecuali aki seorang bluk nang blak nang karak lempang lanyung emut we ka aki hulu bulut siga hulu aki entuk lempang siga bujur aki osok tara kadua lakna la salaki lakna ladenan kaulaan cek kupingkeun tinggal Kangjeng Rasul kantos sejikeun cai ku nyalira kupingkeun Rasul kantos sejikeun cai ku nyalira katinggal ku Siti Aisyah Rasul jikeun cai ku nyalira Siti Aisyah ninggal eta Siti Aisyah langsung nyegruk ceurik kenyerian naon sabab sok sieun bendu Rasul ari ece urang kiderah mah panyarekeun cai sakedap mapokna cokot kapan gablek kokot begitu aya katiluna salaki naon kilungan tutupan orat saling kilungan saling mentutupi mata cek Allah hunna libasulakum wa antum libasulahun hartina hunna awe libasun pakaian lakum pikeun laki sabalikna wa antum libasulahun lalaki pakaian pikeun awe non tujuan pakaian fungsina nutupan orat maksudna orat aib orat teh kakurangan saling mentu tah eta ayeuna pama ngarah adil ceu tagih salaki Neng Elsa tagih Kang Rian ceu tagih salaki hoyong apal pamajikan pakna paraban dah kawajiban saha salak Ceprian maraban sing adil tilu hiji adil kudu rata kadua adil teu kudu rata katilu adil naon nempatkeun perkara dina tempatna hiji adil kudu rata bab naon bab napakah mun salaki jeung lauk kemajikan jeung lauk ta Ceprian salaki jeung nog kemajikan jeung nog barang dahar salaki jeung gepuk kemajikan jeung gepuk ulah salaki bala kecelakaan di restoran pamajikan mangganjal beteng di imah ngadaguan sakit datang teradil awas jadi engke mun abi engke geus beres ngaosnya terus beres ngaos sok aya parasman gini nya sok aya beres ngaos sok aya parasman nya nu hajat banyak sok ayanya aya meureun
kuduan abi parasmannya tangke non teh bahanannya menya abi bara non depan sorangan wit wiwnya pak ma ayeuna mah naon ma makean ceu tagi salaki hayong apal ceu ceu di pasian angwan dipanggulikeun angwan ku salaki hayong apal satahun 2 kali satahun 2 semester teprian kepengkeun satahun 2 semester per semester per genep bulan sakali ceu tagi salaki tiap genep bulan serba weuteuh ceu tiap genep bulan tiung oce sing weuteuh tiap genep bulan rok sing weuteuh samping sing weuteuh kabaya sing weuteuh kolom sing weuteuh jeroan sing weuteuh bahkan mukena ge sing weuteuh tagih ceu tagih jujur tong sieun ku salaki kosok tara kurang tarik kula sieun sing tarik kosok tara kurang tarik kosok tara sing tarik kosok tara bongan cok nganyuk tara bebeja tara si sebu ngapoe nagih can nama COD oh COD-an nama kang 2 poe sakali torojol COD betul nah mata ke rumah tangga sing seperti 2 leungeun naon cenah sing seperti 2 leungeun tinggal leungeun ku aja leungeun kencak gatel leungeun katuhu teh diburuhan teh titah refleks ke garo tah sok jempol teu pedah gede di mana kotak hayam ngendog ngasup naon punya curug cingir ku curug mon dobol kamu jempol ngelehan nu leutik asup di mana aya nog ayam torojol jalma bumi Pak RW palih mana ku cingir teu sopan urut naon bujur hayam cingir ngelehan jempol palih ditu tuh sopan Pak RT nitah kunaon Pak RT kunaon nitah oh kucur nitah kunaon kucuruk aya dongeng aya Pak RW ngaranna Bapak Slamet sah Pak RW na Slamet bogeun RT ngaranna Bapak Anda sah oh Slamet Anda terus jari manis naon tah ali dipake kunaon pakena ku jari manis jajangkung naon gawena ngorong betul teu silih elehan ngan kade rumah tangga ulah seperti 2 anggota badan nu sarua ngarana wungkul aya Jadi rumah tangga bager ulah seperti 2 anggota badan nu sarua ngarana wungkul aya tinggal ka dieu jang praktekkeun punten ieu naon sok dikeuretan teuas naon sami teu tingali ku ece bisi teu percaya toh tingali ka handap ce bukakeun ku ece rupa kemar rupana ngaran kemar katuhu ku kenca ku jadi kuku benar nah kalau nu kemar naon menyatu tuur beda mun kuku akur itu jeung ur beda nu kemar naon ping kuk ping dad nen kapan balik deh kuk ping dad sus tak pi iya kaluhur menyataar balik deh kuk ping dad nen tak pip nong batak menang nong batak rumah tangga ciptakan baiti jannati rumah tangga laksana surgaku bangun rumah tangga semesra mungkin contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi Rasul tiap lebet ka bumi uluk salam pulang kerja sampurasun
kurang kompak sampurasun punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.